Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugri para wargi kumaha ramang pamudah-mudahan sehat walafiat aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dina danget ayeuna semikuring badas neraskeun jajar carita Sunda Aji Batara Surya dina bagian anu ka-17. Mangsalam harita beuki peuting bae. Anu kadenge harita surah cicir ciang-ciang bebence jeung surah ajag ti kaanggangan. Jaya dirga harita manehanana susukaan jeung susukaan B jeung Nyi Pantil katut Nyi Kuntil. Dua wanoja anu sakitu gelisna harita bebarengan jeung Jaya dirga restoning disimbehan jeung silih simbehan terus-terusan kukanya ku kadeudeung jeung rea-rea deui. Ya sanggeusna nyacapkeun kabungah mah kasuka mah Jaya dirga Nyi Pantil jeung Nyi Kuntil harita sing kaloler lantaran carapeun. Ker we sarare menikeun katibranaker. Jaya dirga diapit ku dua wanoja nyatana Nyi Pantil jeung Nyi Kuntil di belah kenca jeung belah katuhu. Gestuning dua dana oge tara pernah jauh ti Jaya dirga. Ariwa dia baladna nyatana si Buana, si Codet, si Cocong jeung si Batok. Ngajagaan Jaya dirga, ngajagaan Nyi Kuntil jeung Nyi Pantil di luareun guha sabari si Duru si Deang sangkan haneut. Senekeun orai-orai anu biasana aya di hareupeun guha ting kamarana eta orai teh. Restoning babari pisan diaturna ku Nyi Kuntil ku Nyi Pantil orai teh aya dina tempat penyumputanna masing-masing. Sabari si Duru teh si Buana sapara kanca nyeruput si kopi atau pokoe menikeun ka seger. Katambah haneut tina si Duru atawa tina sene ditambah haneut di tina cai kopi anu dicekelan ku leungeun katuhuna masing-masing. Suruput vedo enakaranan. Sajeroning icing di luar bareng si Duru teh si Buana sapara kanca galecek we cumarita. Si Buana ngalalakonkeun kajadian anu geus katembong kumanehanana dina wanci pabeberang tadi. Nyatana ngeunaan Nyi Pantil anu geus maling wanoja ngajadikeun eta wanoja teh sumber kakuatanana. Nu matak Nyi Pantil masih kene gelis rancuni teh lantaran nyedot kena kegelisan para wanoja. Mangsa alam harita beuki peuting bae. Lincakana janari ngora kira wanci jam 1-an, jam 1 peuting atawa cek bahasa Indonesia mah dini hari. Jaya dirga harita hudang. Sedengkeun Nyi Pantil jeung Nyi Kuntil mah masih kene we kerkeran sare. Malahan mah nangkep sagala ka Jaya dirga. Jaya dirga dina waktu hudang harita kaget lantaran wujud asli Nyi Pantil jeung Nyi Kuntil katempo jelas ku dirina. Lantaran lampu mah didinya hurung atawa oncor hurung sok najan rada anggang tidinya. Jelas katempo Nyi Pantil jeung Nyi Kuntil teh wujud aslina nini. Beungeut geus karamong kulit geus kariput. Bok oge meunikeun geus boras. Bogoe Jaya dirga harita ngabirigirig. Buru-buru Jaya dirga harita ngalupaskeun rangkulan Nyi Pantil jeung Nyi Kuntil. Cileng harita luncat ngajauhan. Badol teh tete lah gedenganan.
Wujud aslina Nyi Pantil jeung Nyi Kuntil teh nini. Aing geus katipu jedol ieu mah ye. Mun kitu cirana mah kudu ninggalkeun ieu patempatan. Dua makhluk ieu kudu dipodaran. Keun sia ieu guha teh bakal dihancurkeun ku aing. Sangeusna kitu mah Jaya Dirga malikeun badana terus harita lempang kaluar ti jero guha. Panto guha harita melenge kuat keluar Jaya Dirga. Sanggeusna Jaya Dirga harita aya di luar. Buru-buru Jaya Dirga teh cemarita kawa dia baladna kasibuana si coret si cocong jeung si batok ngeunaan wujud aslina Nyi Pantil jeung Nyi Kuntil. Ogo we kabehanana ge harita colohok terkecuali si buana mah teu colohok da geus pasti kumanehanana mah geus kasawang yen wujud asli Nyi Pantil jeung Nyi Kuntil teh nyatana nini anu geus kariput. Tak kitu kajadianna euy. Dewek geus katipu tah. Kulantaran geus katipu bantuan dewek. Ya guha urang rugrugkeun, ya guha urang ambrukeun sangkan nindihan ka Nyi Pantil jeung Nyi Kuntil. Sok buru bantuan. Lima anana harita pancu nangtung bari jeung nyanghareup ka guha oray. Ngamaksud dek ngaruntuhkeun eta guha sangkan guha teh nindihan kana awakna Nyi Pantil jeung Nyi Kuntil. Ragatak harita ngagunakeun jurus raksa jagat sangkan bisa ngagem kakuatan anu sakit rosana bisa ngancurkeun anu teuas. Ku cara ngageblikeun jarak jauh oge guha tangtuna bae bakal ambruk. Ragatak Jaya Dirga ngawatek tanagana satengah tina tanagana atau 50%, sedangkan si buana si coret si cocongnya si batok mah ngawatek kabeh tanagana harita digunakeun diwatek ku maranehanana. Nya sanggeus museur mah kana dua sukuna masing-masing. Geblig. Harita ditenjerakeun kana taneuh. Di tempat-tempatan jadi ender handaruan. Orai-orai anu nyarumput oge harudang tapi nyingkah tidinya sieun ku Jaya Dirga saparakanca. Telila eta guha teh harita nagan lir ibarat kuline wae. Panto guha ku Jaya Dirga ditutupkeun ti kaanggangan. Bisi teh mah Nyi Pantil jeung Nyi Kuntil teh kabur. Rieg di tempat-tempatan teh ngarieg. Bekirila rieg nana teh beuki narikan rieg lir ibarat aya lini bae. Nu antukna mah harita gebrug lalangit guha teh harita amruk nindihan badan Nyi Pantil jeung Nyi Kuntil. Koceak harita teu jero guha kadenge aya anu ngacerit menikeun katarik. Ngacerit maratan langit, ngoceak maratan jagat, duanana pada sing cerit ampun-ampunan, malahan mah ngagorowokna teh ka Jaya Dirga sangkan bisa dulungan manehanana. Ngoceak na Nyi Pantil jeung Nyi Kuntil teh teu lila las we eta sora teh teu kadenge deui. Jaya Dirga sugemaha teh tang Nyi Pantil jeung Nyi Kuntil teh katindihan ku guha anu sakitu beratna lantaran kabehanana ge cadas. Berak we mun teh makeuna kana badan Nyi Pantil jeung Nyi Kuntil teh henteu nepikeun ka remek atawa henteu nepikeun ka bubuk mah. Sakomo eta cadas teh linggang kana sirahna wah jigana bakal bencar kitu ceuk sawangan Jaya Dirga si buana saparakanca. Sasatuan anu aya di eta leuweung kabehanana ge abrut-abrutan kalabur ngajauhan eta tempat sieun ku elmu anu geus diwatek ku Jaya Dirga saparakanca. Ari tos kieu Kang, urang teh bade ka mana teh? Bade ka parampokan urang? Eta nepi bade ka mana teh Kang?
Cek si Buana tumanya ka Jaya Dirga. Ayeuna mah cicing we di dieu lah. Urang cicing heula sakedeung mah di dieu. Isukan we urang indit. Urang balik ka padumukan urang. Nya sae kitu ge Kang. Mangga tuh si Duru Kang di dieu. Si Buana harita ngajakan ka Jaya Dirga teh. Diuk didinya dideketeun seuneu anu masih keneh we eta seuneu teh hurung karasana memang haneut. Kabehanana ngalingkung ngariung eta seuneu. Karasa ku Jaya Dirga hawana jadi haneut kana badana. Tapi pemikiran Jaya Dirga teh jadi mikir ngeunaan Nyi Pantil jeung Nyi Kuntil nah paragat nyawana atawa henteu. Mun teh mah henteu paragat nyawana wah tangtuna bae bakal ngudag-ngudag ka dirina. Mun teh mah paragat nyawana nya syukur eta memang anu dipiharep ku Jaya Dirga. Limaan teh eueuh anu cumarita kalecok we dina hatena masing-masing. Ngeunaan bieu kejadian anu geus bisa ngaruntuhkeun guha orai. Kasugri para wargi gancang nemang salam peuting teu kacaturkeun dina ujaring carita. Kewali urang kocapkeun dina mangsa alam isukna be esuk-esuk. Jaya Dirga teu pernah sare atawa henteu sare deui ti saprakna ngaruntuhkeun guha. Sedangkeun si Buana sapara kanca masing keluler we maranehanana mah teu kuat nahan pituduheun lantaran can pernah sare ti mimiti Jaya Dirga asup ka jero guha teh ya susukaan jeung Nyi Pantil nepikeun ka ngaruntuhkeun guha teh can sare nu matak sabadana runtuhna eta guha teh anu opatan masarare. Jaya Dirga harita geus hudang saterusna mah si Buana sapara kanca teh dihudangkeun korejat opatanna harita harudang. Jaya Dirga ngajakan ke opatan teh sangka ninggalkeun eta patempatan. Nya sangeus tarap ti mah sangeus lulungu mah cerilat harita anu limaan teh ngacerilat tinggalkeun eta patempatan ngajungju ka pademukanana. Sabadana Jaya Dirga sapara kanca ninggalkeun eta patempatan kira-kira mah 10 menit. Harita kadenya inu datang hiji tangtungan jalma anu eueuh beukan. Nyatana gundul teh ya ari badana mah keker jangkung. Sembada dedeg pangedegna hade. Cirilat celik eta jalma teh pancuh nangtung. Si gundul harita pancuh nangtung bari jeung mencorong kana guha anu geus amruk. Manehanana menikeun ka kerong-kerong bae can ngartieun kana naon-naon anu geus kejadian. Si gundul harita mawa iteuk hideung menikeun ka geus lastreng eta hideung. Eta iteuk teh bakating kumineng dicabak ku dirina. Handapeun eta iteuk atawa iteukna nu palebah handap anu ada kana taneuh teh nyagak. Memang lain sanyagak-nyagakna eta teh iteuk anu bisa ngajadikeun iteuk teh teuas lir ibarat besi bae. Besi ge eleh ku iteuk hideung milikna si gundul. Aya kejadian naon cenah teh? Bet kieu ye. Guha menikeun ka amruk kieu ye. Hancur ya guha ye. Waduh, kumaha nasibna si Pantil? Aduh, kumaha ieu mah ye? Pantil. Mane aya di mana Pantil? Ya Kakang Gundul. Dongkap deui ka dieu. Hayo. Ngomong atuh Pantil. Kitu cek si Gundul harita cumaritana ngogorowok ka Nyi Pantil, tapi da eueuh jawaban lantaran dirinya memang geus eueuh jalma.
Kulantaran si Gundul teh penasaran, curilat harita ngadeukeutan kana guha anu geus ambruk. Babatuanna oge sing solengkrah. Ku si Gundul harita eta batu teh dibabokan ku ieu hideungna sing ngaracleng ting ka mana ngacelna teh. Aya anu kakenca ka katuhu. Kebelah kidul ka kaler kana tangkal kae jeung rea-rea deui sangkan si Gundul teh bisa manggihan Nyi Pantil wanoja anu memang dipika cinta ku dirina. Batu terus-terusan dibabukan. Hiuk jebet celeng eta batu teh korosak. Hiuk jebet celeng, jebet celeng celeng celeng. Malahan mainu ancur sagala. Hiuk jebet cileger. Batu teh ancur paburisat. Bekirila eta batu teh ngaraceleng beki saeutik we. Lantaran ku si Gundul dibabukan ka itu ka dieu panasaran cika-cikana teh susuganan we Nyi Pantil cenah aya di dinya. Ya dalah teuing are di teangan dikulik sek mah si Gundul harita kacida kagetna lantaran Nyi Pantil nya tana wanoja anu beka cintana teh ngagulir sirahna bubuk atawa beulah pikawatireun getihna ngabayabah. Sedengkeun aya hiji wanoja di sarua pada nasibna teh sarua jeung Nyi Pantil. Si Gundul harita kageteun manehanana buru-buru harita mayang Nyi Pantil. Sok sanajan dina wujud anu pikawatireun pikasieun sakurang-kurangna nama. Si Gundul mah dipangkoe dipayang harita ditenden di hanapan tangkal kai. Wujudna memang geus teu mangrupa. Badana teh geus saramak, tulang-tulang nage geus taramak atuh. Cek paribasana panonna oge geus ting ka mana. Tapi si Gundul mah estuning nyaah bae ka Nyi Pantil teh. Malahan Nyi Kuntil oge anu sarua nasibna seperti Nyi Pantil dibawa harita dipangku ku dirina disimpen di deketan tangkal kai. Aduh, kurang ajar ya mah ya. Aya jelema anu dalaka telanges ka pamajikan ngaing ieu mah ya. Wah, saha jalmana ya. Kapanggih mah awas ya babatok bencar ku ngaing. Saha jalmana wani-wani pisan. Nyai, ugah nyai, sok ugah nyai. Si Gundul gogorowokan harita ka Nyi Pantil. Tapi dah nyawana Nyi Pantil jeung Nyi Kuntil teh memang geus eueuh alias geus paragat nyawana geus dicabut kuno kawasa barang jeung ambrukna eta guha nindihan badan Nyi Pantil jeung Nyi Kuntil. Sakumaha gagas saktina oge ari ngadadak teh mah ngadadak. Da eta mah dadakan atuh nepikeun ka ambruk oge didadak. Saperti halna aya lini bae didadak jadi teu kaburu ngagiwar. Tungtung nama katinihan weh ku batu ku cadas anu sakitu beratna. Si Gundul terus-terusan harita nyambat-nyambat ka Nyi Pantil jeung Nyi Kuntil, tapi dah eueuh guna jeung manfaatna lantaran Nyi Pantil jeung Nyi Kuntil moal ngadenge ka si Gundul. Si Gundul panasaran manehanana hayang ngahirupkeun Nyi Pantil jeung Nyi Kuntil. Ragatak harita si Gundul teh ngawatek elmuna sabari sila mendeko weh mencerong ka Nyi Pantil. Manehanana ngagem ilmu anu memang hebat. Si Gundul mangrupakeun jago anu bisa ngahirupkeun di jalma anu geus maot. Ragatak keleter harita itekna si Gundul anu hideung teh ngageter. Saterusna mah eta itek teh diantelkeun tungtung itek teh kana sirahna Nyi Pantil. Trak cenah. Antel terus kana leungeunna, kana dadana. Kabeh harita teh diantel-antel tungtung eta itek hideung kana badanna Nyi Pantil. Terus dipapai nepikeun ka sababaraha kali.
Memang aneh para kaum dangu kasaktian ilmu si Gundul harita ngajadikeun wujud Nyi Pantil anu geus ruksak, anu geus remek. Harita ngadadak ngalusan deui, memang ngabutuhkeun waktu anu lumayan lila, aya kana 2 jamna. Beki lila beki ngalusan bae, tulang-tulang anu remek teh harita jadi alus deui. Ku elmuna si Gundul anu hebat, sirah anu bencar oge ngadadak ngalusan deui. Sesa-sesa sirah anu masih kene aya dina runtuhan guha teh ngarapung nyamperkeun terus nyambung deui kana sirah Nyi Pantil. Geleter. Kakuatanana memang hebat, sing geleter badan Nyi Pantil teh dibantuan deh ku iteukna si Gundul anu hideung. Beki dila beki ngalusan di bae, beki dila beki ngalusan bae. Nyatungtung nama para kaum dangu 2 jam geus kaliwat. Wujud Nyi Pantil anu geus ruksak harita alus deui teu sakara-kara, percis we dina sabadana Nyi Pantil teh karuntuhan ku eta guha. Normal deui, sehat deui, teu kurang naon-naon. Talila Nyi Pantil harita beunta. Gular giler 2 panonna teh. Korejat Nyi Pantil harita hudang. Manehanana asa geus ngimpi anu sakitu lilana. Tulang cileung neuteup harita teh kana leungeun katuhu kana kencana, neuteup harita kana badana, kana sukuna. Lila ku lila mah harita neuteup kana layon Nyi Pantil anu aya di deketeun manehna. Jerit harita Nyi Pantil ngajerit menikeun katarik. Si Gundul buru-buru harita. Tenang Nyai, tenang. Ait. Tenang Nyai, ieu Kakang tos aya di dieu. Tenang, teu kudu ngajerit. Nyai teh teu kudu jerit-jerit kitu, tenang we, tenang, kalem jeung Kakang mah. Aduh, tenang Nyai, tenang. Angguran maka dia Nyai na calik diceket Kakang. Lantaran ieu wanoja saha teh ieu wanoja teh da mirip geuning jeung Nyai. Ieu teh pun adi Kang. Sarua ieu teh pun adi. Dina wajahna mah sarua pisan jeung kuring ieu teh Kang. Kuring macan ngarti teh Kang asa dina alam pangimpian. Nyatang tuh we Nyai mah moal ngartos. Sok we ka dieu heula sok tah ka dieu sabari nginget-nginget kana naon-naon anu geus kajadian. Sok ka dieu Nyai. Nyi Pantil harita nyamperkeun ka si Gundul geuk diuk ngarendeng jeung si Gundul sabari neuteup ka Nyi Kuntil. Kejadian nu sarua harita Nyi Kuntil oge dihudangkeun deui ku si Gundul. Ngawatek elmuna bisa ngahirupkeun anu geus pae, bisa ngajadikeun anu geus ruksak teh alus deui. Memang lila kana 2 jamna, tapi teu sakara-kara sok sanajan lila oge Nyi Kuntil harita alus deui, jag-jag deui saperti halna Nyi Pantil. Malahan mah harita oge geus hudang. Gabrug Nyi Pantil harita ngarangkul ka Nyi Kuntil oge seri rangkul sok sanajan manehna macan inget kana naon-naon anu geus kajadian dina waktu samemehna. Aduh, Kakang sugema ari geus kieu mah. Kakang kajida sugema na Nyai. Nyai ena mah geus cager deui, geus jag-jag deui, geus hudang deui. Sok sanajan Nyai teh geus paeh tapi bisa hudang deui alatan ilmu Kakang. Si Gundul haritanya kakak seri memang ngarasa reueus atuh boga ilmu samodel kitu anu bisa ngahirupkeun jalma anu pae, anu bisa nyageurkeun jalma anu tatu, anu bisa nyageurkeun jalma anu geus ruksak. Nyi Pantil jeung Nyi Kuntil kulantaran manehanana geus ditulungan ku si Gundul, sasatna mah geus dihirupkeun deui, geus bisa hirup anu kadua kalina. Gabrug we Nyi Pantil jeung Nyi Kuntil teh ngarangkul ka si Gundul.
Henteu mah diciuman digalentoran lantaran nganuhunkeun ka si Gundul. Memang pikeun Nyi Pantil mah si Gundul teh lain sasaha, sasatna mah si Gundul teh kabogohna. Ngan memang can pernah bebarengan lantaran si Gundul teh kudu ngulik pangarti nyiar elbo pangawaruh manehanana cicing di hiji gua nepikeun ka harita weh papanggih. Memang lila si Gundul teh numpi diri di hiji gua sangka nyangking rupa-rupaning ilmu anu sakitu hebatna teu bisa dialehkeun ku jalma sejen. Nyi Pantil jeung si Gundul sebenarnya mah geus boga janji pasini dek hirup bebarengan salilana. Tapi si Gundul teh kudu ngulik pangarti dina waktu 10 tahun. Nya kulantaran lila Nyi Pantil teh hirupna teh soranganan be teu bageun salaki lantaran geus janji teh moal boga salaki. Dina waktu kamari mah nyatana ku Jaya Dirga Nyi Pantil teh pan geus disungsi geus lain parawan deui. Eta mah kapaksa Nyi Pantil teh lamun teu mah teu nurut kana kahayang Jaya Dirga maka bakal dipaehan. Hal ieu memang bakal diceritakeun ku Nyi Pantil oge ka si Gundul dek jujur bae. Manehanana mah rek jujur ka si Gundul moal aya anu disimbutan. Waktosna parantos sae para kaum dangu berjeng kantun kasudena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.